Bismillahirrahmanirrahim. Sifat anu nomor katujuh tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat kudrat, hartosna kawasa Allah. Naldomanana tujuh kudrat kawasa Allah kana ngadamel sadaya anu mungkin muhal Allah ta'ala apes kana ngadamel sadaya anu mungkin kana ayana atawa teu ayana waktu tempat sifat mungkin ari dalil anu nudukeun kana kudrat Allah ta'ala lamun Allah ta'ala apes kana ngadamel sadaya mungkin muhal aya ieu alam. Dalil aklina nyaeta Bismillahirrahmanirrahim annahu law kana ajizan lam yujad syai'un min hazihil makhluqati. Hartosna lamun Allah ta'ala apes tangtu moal aya ieu sakabeh makhluk. Dalil naklina nyaeta Bismillahirrahmanirrahim innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah ayat 20. Hartosna saestuna Allah kana sakabeh perkara eta anu kawasa.